waliullah matu lamun ditanya di jero kubur tiapan sering urang dongeng man rabbuka nya ngaulang malaikat mun tentu nyatanya segala jak malaikat tugas man rabbuka ya karim kadi kan eta puara jasa wali mah qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi Kanjeng Nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya kudu ditanya-tanya bedakeun ka Kanjeng Nabi ya kan laporkeun malaikat ngageter kok jadi kos kieu teh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkan ke Kanjeng Nabi jaga Kanjeng Nabi mah hadis kursi laporan ke Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil maca ngadalil da ana inda dzanni abdi bi cenah kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak kudu ditanya-tanya kana kos kitu sakjana teh boga keyakinan zonna pohara sia teh men tanya-tanya bae cepet ai zamankeun bae eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih lo batu eta Imam Sibawai mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh sudah berani takoni aku weh deki ahli nahu ki weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene sira man kalima opo iku cek malaikat jo paing mah teu mondok ya kana teh makanya mondok digetak coba-coba di pene kos itu man rabbuka cek aja pene man kalimah gengleng aing sia mah sok sia cek malaikat emang teu jahok itu ulah sok sawaja usah turut-turutna jelema anu percaya ka Tuhan Abdul Qadir teh man rabbuka Abdul Qadir wa man nabiyuka Abdul Qadir wa madinuka Abdul Qadir puyang malaikat Abdul Qadir kabeh cek kana laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya deuk disiksa aja Abdul Qadir teh pan wali aya teh disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula aman kan cek Gusti Allah coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun waman nabiyuka Abdul Qadir nah angkat hati lu kali awas ya ngagenjreng sia ya tapi tanya lah waman nabiyuka madinuka Abdul Qadir mana sih tetanggaku lah cara tukang lauk nah iya minggu kemari hasilnya 89 juta alhamdulillah ya Rabbil terakhir orang minggu minggu isuk orang babarengan tahlilan babarengan orang rubah nusok dibaca ku jelema nu baroga silsilah di ala kadar nyambungkeun urang sebagai manusia anu dhaif anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca nusok dibaca ku Tuhan saya eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh babacaan Tuhan Syekh teu loba di jam genep isuk ke eureun-eureun jam genep isuk deui nah kitu doang teu loba
jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS pacebuk waktu kikituan wanya wali pas bukan Masya Allah karim jadi ya full renggang-renggang deui kabelah dina magahan ngaji diinstruksikeun ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae. Akhirna nyana membuka majelis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid anu siap ndek ngurusan tati geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa. Nomor kedua ialah ngaji batin thariqah. Tapi di zaman Tuhan Syekh lobaan anu ka thariqah. Sebab syariat mah sapera syariat mah ngaji lah atuh syariat. Ngaji sapina talar beres pakai pidato ku kitu toli. Pakai neangan jang sasuap nasi. Oh. Digeser kaju. Nah, wiridan-wiridanana aya tahapan-tahapanana. Urang mah dititah sakadar nyambungkeun murid. Dipimpin ku jelema nu kawasiata sakitu bae. Jadi urang supaya dipakai kadedeh ku Tuhan Syekh. Belah dieuna belah ditu ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah melalui iyalah urang siap-siap tasbih-tasbihna kencena mawana ulah hiji ya sa mobil jualan tasbih teu kudu ujak-ajakan nu sejen ieu mah kepentingan batin urang geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan nu sejen ulah can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh dan puguhnya naresepkeun ka Tuhan Syekh urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah. Jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae. Sebab ganjaran makan teu kadeuleu ku urang. Contoh jelema nu can yakin suk-isuk nyetar motor dek ngaji ke Cilongok ti Blaraja datang ke Cikupa aya babaturanana keunang tuh ente ke mana ke Cilongok ngaji cenah ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu ndek Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kadang jam 9 namun ente daek nanterkeun engke kuana atuh ai bangsa 10 juta mah aya lah insyaallah lah bener tah bener tah teh eta kos kitu tah jadi teh kumaha ieu tuh kitab atuh cek jana teh gampang dititipkeun we nyata di warung tepan hina aja saya teh kitab dititipkeun di warung kadanan ku dibawa heula ka imah henteu ieu mah eta jelema boten gaduh keyakinan ge premen ge aduh tah eta kos kitu teu boga keyakinan ieu boga keyakinan ente kawa ieu pundut transaksi ayo paminggu ieu janji minggu masalah cenah udah waktunya ka Singapura isukan oh geus ente siap nganterkeun anak atuh hayu 10 juta mah setan sia goblok sia aing ka sorga ku sia dihalang-halang
Ayo, di mana tempatnya? Teu beres. Eta jelema hari itu bae. Kagelok bae teh ku dunya teh kagelok. Insyaallah. Kiai kerada istiqomah diberet panggahan ngaji ku Gusti Allah nu mantak meureunnan didarengekeun ge di jero hatena aya ka istiqomah. Kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 60 mah dipercayakeun ku Gusti Allah panggahan Gusti ya. Geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan. Ayo blek aya nu ngajakan senyum jahe. Ya boleh-boleh saja sih. Boleh-boleh saja, no problem. Atuh tawa ngamalkeun wamin. Fangkihu mapobalaku. Masalah kawin dengan dalil sunnah Rasul. Mulai babagi kan gua ari mah pikiran teh anu kamari malah jeung nu kolot batu mikiran maisha geus kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab ka ditu bagan jak nu kolot kakak mah magang ngaji bae ka ditu geus urusan dapur urusan gula pokona urusan masak sangu masak cai segala rupa pokona kakak mah mayar bae yes. Tapi kalau mah boga dua mulai henteu nanaon geus bisa bangan lamun can bisa na pemikiran ajukan karesep aya rada beda tah eta ngagelok tah saeutik kagelok kakarek dibere senyum kos kitu kudu dibayangkeun senyum sia senyum racun kudu dibayangkeun kitu ku urang aing mah disenyuman ku bidadari. Minggir sia. Gimana sih alamat? Eta urang gagelok ya Allah ya Rabb. Hancur pondokna santrina teu kaurus baralik majelis taklimna di anu eureun tah eta teu karasa tah hawa nafsu. Padahal birahi nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu teu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan no geus mah tadi kuduit tambah deui kudu tadi tah gangguan Masya Allah karim. Nah, hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang lurus menuju lawang sorga. Eueuh nu ngahalang. Tah eta para aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu. Aya nu dibere kanyahoan, aya nu dibere ku Allah teu kanyahoan. Tama urusannya na jeung Allah. Urang mah resep ka karomahna bae. Ibadah mah resep. Mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah. Mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi ya Allah. Muntuan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan ya Karim urang kataji takos kituna tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 peting teu batal wudu bobo 40 peting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali tah urang kudu bakos kituna ya Karim parah mah sih berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk merendahar kumaha eta nginum pan eta kadorong angin kok 40 peting teu sare teu batal wudu kumaha
lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa. Maksudnya masih biasa teh atuh loba tah mah kos kitu. Wudu isya dibawa ka subuh loba tah mah asal isana bae jam 4. Loba tah kos kitu. Maka dibawa ka 2 sagala tah mah. Aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha. Oh, batos itu. Tapi orang lamun nyaritakeun 40 poe teu batal wudu iya kari. Geus ese urang nyaritakeun. Ese. Kok bisa kos gitu? Wah, atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah. Kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat saquran. Moal kaharti atuh Quran. Atuh moal kaharti eta bejalain alam. Di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kapan. Di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun. Sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta atuh lain deui watak atuh moal kaharti mun make alam nu ieu. Tuhan saya 40 penting teu batal wudu kumaha. Atuh di pikiran eta ka botak sariawan. Mal beres atuh. Kecuali wudu isya di waktu subuh kecil tah mah. Leutik tah waktu itu. Aduh ya Allah. Nah, itulah para aulia-aulia Allah. Anu perasaanana dibere berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingse ka urusan dunia. Hiji bae nama Allah. Seakan-akan sorga teh geus kadeuleu tinggal galengkah bae. Geus paeh teh hayang nama paeh teh sebab sorga geus kadeuleu tinggal caklak, tinggal ngalengkah. Urang mah kuari di tita pre mengaji pendi daek kae hola. Sakieu geus kolot. Kae heula keneh sebab naon mang ngasuka sorgana. Mang nyana ngan hayang doang. Balah rada yakinan kan itu. Atak mumpah teh. Eta lah kayakinan. Masyaallah kan. Waliullah matu lamun ditanya di jero kubur teh pan sering urang dongeng. Man rabbuka? Nyana ngahulang, malaikat. Mun teu tanya segala. Jeung mah tugas. Man rabbuka? Ya Karim. Kadi. Kan eta poaraja sawali mah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda zanni abdi bi. Kanjeng Nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya ku ditanya-tanya bedakeun ka kanjeng Nabi ya kan laporkeun malaikat ngageter kok jadi kos kieu teh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkeun ka kanjeng Nabi oh jaga kanjeng Nabi teh mah hadis kursi laporan ka Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil baca ngadalil da ana inda dzanni abdi bi cenah kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak kudu ditanya-tanya cenah kos kitu cek eta boga keyakinanna zonna pohara usia teh men tanya-tanya bae cepet. Ayo zamankeun bae eta pohara tah. Ya Allah ya Rabb, dongeng para wali Allah. Ih, loba atuh eta Imam Sibaweh mah ditanya teh. Man rabbuka? Man kalima opo iku mah? Weh, sira berani-berani takoni aku. Weh, deki ahli nahu ki. Weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene sira man kalimah apa iku cek malaikat jo paling mah teu mondok ya kana teh makanya mondok
digetak. Nah, tuh coba-coba di pene kos man buka. Cak aja pene man kalimat gengleng aing sia mah. Sok sia cek malaikat emang teu jahok. Itu ulah sok sawaja. Usah turut-turutna. Jelema anu percaya ka Tuhan Abdul Qadir teh. Man buka. Abdul Qadir. Wa man juga. Abdul Qadir. Wa madinuka. Abdul Qadir. Puyang malaikat. Abdul Qadir kabeh cek kana. Laporan ka Gusti Allah, Gusti aya hamba Gusti ieu. Aya disiksa aja Abdul Qadir teh pan wali. Itu disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh. Jawabanna man rebuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula. Aman kan cek Gusti Allah. Oh. Coba nyana. Man rebuka Abdul Qadir. Nah, agakeun. Waman nabi juga Abdul Qadir. Nah, angkat. Hati lu kali awas ya. Ngagenjreng sia ya. Tapi tanya lah, waman nabi juga madinuka Abdul Qadir mana sih? Tetanggaku lah cara tukang lauk. Nah, iya. Nah, kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur, Masya Allah kali. Atulah mencacak-cacak ke Tuhan Abdul Qadir geus aman atau komo kakang Nabi urang. Mana buka Muhammad. Wa mandalika Muhammad. Wa madiduka Muhammad. Atuh geus ngomong kos gitu. Geus bae urang mah Muhammad Abdul Qadir eta keur cerita ke wali bae kos gitu. Atau kita mau ditanya, man buka kayaknya mah. Man buka. Mereka siapa cenah? Hai, baca sholawat. Coba nu kenceng. Poho cek bener. Wali mah tenang. Sebab naon boga kayakinan. Deuk jawab kumaha we boga kayakinan mes. Boga kayakinan budak jalain deui ya teh nu mantak nyana bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina kayakinanan. Ye atuh urang lamun boga kayakinan mah. Polisi mana SIM ini Pak buka keyakinan kan ini mah KTP Pak. Cek polisi salah Pak. Salah bawa saya ternyata KTP. Iya mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya ini salah bawa dikira saya ini KTP ini saya mau balik lagi atuh kan masa udah jauh. Terus bagaimana? Udah nanti urusannya tenang aja. Bapak siapa nama? Malah ditanya Bapak siapa nama? Dia ke polisi kos gitu eta. Saya catat nama Bapak. Wah, cek polisi ya mah bahaya. Enggak tahu saya. Polisi kaget lamun dikitu kan. Enggak tahu saya. Oh iya langsung. Sieun polisi eta buka keyakinan. Eta teh kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon. Siapa bapak? Gua tangkap lo. Teu boga kayakinan, lamun boga kayakinan moal jeung polisi. Deh atuh polisi ge jelema. Nyana tukang ngegetak-getak leuy ti dieu paling gos deui ku urang. Ciut cenah ge sarua bae. Geus berangkat maka ditu emang siapa itu Kapolda ya? Kapolda di mana? Beuteung doang dayut nya mah tuh. Katipu polisi ge. Nah boga keyakinan mah beda. Orang lamun ti jauh kene ke polisi, kadelekan ku polisi. Dulu polisi, wah, ini makanan gua cek polisi. Beda polisi mah tenang we ulah dedet ulah. Nah, eta konsepna kos kitu. Jadi lamun urang ngaju, tetep ngegeter geus. Ulah aya kunta gitu. Kadeleuna tenang. Trit. Assalamualaikum. Ila hadratin nabiy. Sila langsung polisi gede. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb. Dah, ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah. Eta mah pamere Allah. Ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ku ilmiah ilmu jadi keyakinan anu bener ulah
ilmu nanu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula ngantak syariat heula sing bener teh aweuna beusing ke dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat heula diheulakeun setelah syariat karak thariqah dek nimbulkeun hakikat yakni yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi ke ditu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyariat diberelah hakikat ku Gusti Allah. Hanya orang-orang tertentu diberi. Urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah. Dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin, para aulia-aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna, hayang we urang dicatet ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi, hingga jaga di akhirat urang dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang, tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi. Waliullah teh dititah neangan murid-murid ku Kangjeng Nabi. Para solihin teh titah neangan murid-murid dan jaga di akhirat. Nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna, insyaallah isukan minggu isuk. Setelah minggu haul minggu berikutna urang libur sakumaha biasa. Tah jadi minggu isuk kurang insyaallah haul, kemudian minggu berikutnya libur saminggu. Cenah dek ka mana ge ulah tuh jatahnya. Ulah nanyakeun dek naon tuh dek milu ka mana tuh. Bos lu baru ga duit bae. Tuh ya. Suk sakumaha biasa urang melibatkan diri wirid zikirna ala kadar jang sakadar nyatet sebagai murid. Kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binon ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewan loba. Tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng Abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai ti gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mah encan aya aqua hiji misalnya jangan di dia gebalah di dia can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa ugal lembur dikumpul. Nah eta teh aya maknaan lamun dibahas mah tentang cai, sebab cai eta adalah lambang kejernihan. Haju urang mah urang percaya karena kaum mah jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi. Aya haji jelema muriang geus teh cager-cager. Kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi eueuh bae eueuh we kesempatan awewe nu muriang. Datang deui minta dilayat Kangjeng eueuh kesempatan deui. Hanya dibacaan Fatihah bae dina caina. Berarti tadi minumkeun cager. Kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking. Sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa.
barudak datang ka ayeuna perang Fatihan jadi nempel lah didinya maziah Fatihah dina cai di bal kos gitulah seputar tentang karomah tentang mukjizat kok bisa nempel dina cai sih sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah tina taneuh tina nar tina hawa tina ma di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai ketika ditiupkeun kana cai nempel di dieu mantap pernah aya nu menta cai ka Haji Pendi jelema nyeri beuteung menta cai ka nya dibacaan ku nya isuk da ditanya kumaha eta cak Haji Pendi teh beungeun bangga atuh kumaha eta nyeri beuteung teh alhamdulillah geus dikubur cenah teh eta berarti kan eta angina ngandung racun atuh kos gitulah masyaallah sekali deui atuh biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba Kang Jing Ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksanakeun secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksanakeun eta fardu kifayah lamun datang ka nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teu sampurna duraka kabeh di lembur aya nu maot kemudian nu mandian duraka kabeh sadesa sakecamatan duraka kabeh ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama aya anu sadesa aya anu sakecamatan aya anu sakodi teh sahakim kehakimanana di mana tah sakahakiman di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten berarti sakabupaten duraka kabeh wawehan da manggeus duraka atawa di pandian-pandianana mah ngan eueuh nu nyalateun saurang-urang acan doraka betes kabeh siksa ku Gusti Allah disiksa aya bae saurang nu mandian nu nyalateun saurang cukup ja bisaeun mandianana bisaeun nyalateunana gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalateun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang tapi lamun hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh nah ieu perang ge sarua perang ge fardu kifayah andai kata saurang-urang acan nu perang dosa kabeh sanagara bisa tergantung peperanganana sekupna mana tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun
betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saja. Bayangkeun ku. Nah, ieu kurang ku ari deuk dibahas heula ye tentang fardu kifayah. Mana bae fardu kifayah teh? Deuk ditataan coba datang ka mana nu ngaran fardu kifayah? Anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae? Ieu mah teu beunang tinggalin ngaji ieu mah. Abeh nyaho. Minggu isuk haol eureun, mingguna dipre, nah minggu berikut karak dilanjut cenah mah. Lamun teu milu teu nyaho ieu mah. Rugi. Di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al-qiyamu bi iqamatil hujaj, netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20. Kudu nyaho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudu nyaho dalilna. Sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudu nyaho dalilna. Kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudu nyaho tarif-tarifna. Masyaallah karim. Sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20. Eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah, hiji wujud. Nomor kedua sifat salabiyah, kidam maqam mukhalafah lil hadits qiyam mubdas wahdaniyat. 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani. Sakablah dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah. Nah ieu kudu nyaho dengan dalil-dalilna. Eta fardu kifayah. Salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh. Tarolah meredanan ku ari malah sadesa ta sadesa. Lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan, eueuh nu masantren saurang-urang acan, higa sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna. Gitu naon wujud, wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna. Sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh. Ulah dikira itu Masya Allah karim. Kos kubaca na kiai kus kubaca ki atuh padu kudu ngaji mantek heula. Ngadalilan teh aya dalil nakli Quran hadis, aya dalil aqli ilmu filsafat ngaranna ilmu mantek ajaluhal burhanu ma ulifamin. Tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil nu panghebatna ke dalil mana? Burhan. Nah ieu kudu disusun ku ahlina. Kudu make muqaddamah sugra, kudu make muqaddamah kubra, engke kudu aya hadu asad. Engke urang kudu nganyahokeun muqaddamah jeung tali. Tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliyah apa qadiyah syartiyah. Eta lamun teu nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangheulana lurah anu digenjreng ku Gusti Allah. Ih, emang ku bangit. Nu jauh saurang-urang acan doraka kabehan fardu kifayah. Teliti lamun jadi lurah, deuleu aya nu masantren. Lamun eueuh nu masantren, panggil saurang, "Hai, dulur saha nu neuk masantren ya, ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami. Geus, ku kami bakalna dibiayaan jangan ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami." Lantaran nu pasantren teu ngarajin mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami doraka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami ja kami mah geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah. Nomor kadua otak kami mah bararie kabeh. Nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya saku kami disumbang ku kabehan ku sadesa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema. Aceng masa ngagugurkeun dosa kami. Oh, kita bacak nunduk masantren boleh oke gitu. Ieu mah boro-boro disumbang dibere jangan ngagugurkeun dosa
dek pasantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba. Padahal mah eta jangan gugurkeun dosa-dosa sadesa. Si Arifin di kamana si Arifin? Mondok, dadaya kanan teh budak mondoknya. Nya udah ka ditu na ijazah pan mondok mah. Ajunya da jajan puguh jadi jelema mondok. Ku dadaya kanan alam kuari geus alam modern. Geus kuduna ge alam nage geus alam pacebuk. Masya Allah, eta si budak masih kena daek masantren belu jaing mah. Diaromongkeun padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya na. Nyana teu bisa, saurang nu bisa gugur kabeh. Cacak-cacak nu bisa doraka kabeh. Kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna. Aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok aju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka. Itu doana bae boga rokok siapin ya, gobloganana lain dibere entan dipentapaan. Ye tolol tembur. Uduna ge ye ini 1 juta tah geus pamangkat. Aing alhamdulillah aya sia masantren jadi aing teu doraka pan. Ieu mah mentar rokok pan. Aya kana rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 bege jeung aing. Tah kagoblogan jelema eta. Dai al-qiyam bi iqamatil hujjah. Ngadekeun dalil-dalil supaya manteng. Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil. Nah ieu kudu didalil tak dek ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek. Tak eta teh ngajina ilmu mantek jangan dalilan fardu kifayah. Teu bisa doraka sadesa kabehan. Didalilan ku ilmu mantek atu al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yun tiju al-alam hadisun to alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min muhdits. Pan ai santri mah bener-bener coba nu teu ngaji naon si eta? Tuh, naon si eta? Tuh. Ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha? Wa dalilu hudusil alam temulazamatuhu lil aradil hadisah. Hari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teu bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina roba jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh anu kitu ngaranna anyar. Setiap nu robah anyar kuari nangtung engke diuk eta anyar. Kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar. Kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar. Kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar. Kamari ieu mah parawan ku sebab ku sia ditumpakan jadi bolong eta anyar. Oh, atuh pan lain deh ngaranna kamari mah para one kuari mah atuh pan jande. Eta kan anyar kos itu ngaranna. Tah, eta tah dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil hadisah. Urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar. Engke ku dituna kudu ngaji makulat. Innal makulati ladaihim tusarrufil asy wa hiya a'radun wa jawharu. Berarti kan kudu ngaji ilmu makulat. Teu nya kos kitu doraka kabehan. Nu mantek sia kudu nyumbang ke ka aing sebenarnya mah. Tuh hayang disumbang bae tuh. Aya nu endek, aya nu di cenah kos kitu. Atuh sia terpelit bae eta mah meureun. Kan orang mere ka aing sia mah. Tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa. Oh. Masya Allah karim tuh
geus atuh kuari dalil hudusil alam mulazamatul lil aradil hadisah geus wa mulazimul hadis hadisun emang ai arad eta teh anyar dalil naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu garana anyar kos kitu Gisatu al-alam hadis wa kullu hadis la budallahu min muhdis dalilan deui ku mantek liannahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadatsa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahu muhdisun dikana lantaran dikira-kirakeun lamun eueuh nu nyieun dia alam bal hadasa binafsihi berarti ieu teh jadi sorangan kos petet jadi sorangan ieu mah cenah eueuh nu nyieun cara paham-paham Darwin eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera nah aya anu sabeungeut jeung kera si eta atuh lain deui eta mah ngabatur meureun ka ditu nah iya alam ge cenah alam jajadian tidak tetesan cai ai caina menang di mana disusul-susul terus panjanglah dongengna teh dina tafsir geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun lazima yakuna ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan usabi atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkara anu akur bakal ngakurankeun ka sahibna kanu hiji deuna ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh buhal nu kos kitu teh cek kaliwat teh teu kaharti ku ak geus atuh kuari mah dina bahasa al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al-alam hadis berarti di dieu nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anjeun nu nyieuna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasipatan ku wujud dalilna adalah aya dadamelanana tah eta ngaji di lembur makan sakitu wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya dalilna wujudna Allah lantaran aya hulu sia beres sakitu teh pan ka hulu-hulu aing atuh hulu sia anyar ulah ka hulu aing atuh aya hulu aing bung hulu sia mah aya deui naon wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya dalil ayana Allah aya tai kotok beres pan sia bojor amat dalil atuh teh kotok ge anyar sih geus bae bisa arti seluruh alam bisa pakai dalil masyaallah naon bae itu dalil karena ayana Allah ilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki ruslan nah maka wa min furudil kifayah al qiyamu biqamatil hujaj dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu henteu nyaranaho ngan mun eueuh hiji jatan nu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan mantak aya nu masantren alhamdulillahirabbil alamin mang anu si anu masantren ngagugurkeun dosa aing ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah haju dimusuhan teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya anak cacak-cacak eueuh nu masantren sadesa udah gaji kitu ilmu mantek jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek dua mantek mah ngan sakadarnya nganyahokeun ma'rifat tarif nomor kedua nganyahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek teh samsiah misalnya sakadar nganyahokeun dua hiji tarif geus nyahokeun tarif mah kudu nganyahokeun kuliatul khamis
geus ngajalkeun kuliatul khamas di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis sama nu kos gitu tuh naon jinsun mah makulun ala kasir mukhtalifin bil hawaqi fi ma huwa eta ngaran jenis pan puyang tang aja kos gitu tah eta puyang jinsun dan selanjutnya ini sebenarnya lamun nganyahokeun tarif kudu nyaho kuliatul khamas lah amma huwal insan al insan hayawanun natik teh eta ngaranna tarif naon ta insan naon hayawan naon natik teh eta pagawean ilmu mantek tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan aya besa urang mantak tanya santrina ceng sia Mas Santen geus sabaraha tahun Mas Santen aya genep tahun 7 tahun geus ngaji ilmu mantek encan Ari Palu mah aya sih ngan nuncan ragaji cek nanti wah ya santri belau deh santri iya santri cek heula ku aing gugur henteu ye ku sebab sia Mas Santre sia ngaji geus datang kana coba amil geus amil mah jurumnya geus sorop geus datang ka sarap-sarap aing geus aing Haji Alfiah geus mantek sia geus ngaji mantek encan oh can gugur aing berarti sia Mas Santren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan al-qiyam bi iqamatil hujaj cek Mas Santren sia nu bener ngaji ngemantek sia tah ku aing dibere tadi tajang beli kitab nata 1 juta nya tajang sia nata 1 juta ke lamun teu boga di BPJD ka aing BPJD ka aing hayang naon BPJD ka aing sebab aing ieu can gugur dosa nya tah geus ulah minta ka abah ulah minta ka emak geus ka aing bae geus pokona mah geus aing bener ai bapak menang duit di mana geus aing mah menang nung tina pakong aing mulai cek sial jasa aya barahan nang pakong atuh teh mah hees bae ngajina atuh beres aduh Gusti Allah nah aing nyaho pakong nang di sia geus sia bosna pan etalah dalil geus kitu ngaranna wujud dua kidam artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheulana mimitina nah dalilan ku urang make mantek law lam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun idlau kana hadisan naftaqara ila mudisin lakin iftaqarahu ila mudisin muhalun idlau iftaqara ila muhdin la lazima daura wa tasasul wa huwa muhalani tak kudu nyaho kos kitu tah ngaji lamun can nyaho ka kos kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan nu mantak jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji teu kudu naon geus gugur dosa mantak tiloga ngaji deukeut ka kiai mah nu penting gugur dosa wae geus atuh kiai nu ngabablang bae geus nya mah atuh ka mana nya ka mana penting bae mah gugur dosa bae beres wajib Allah kasifatan ku kidam artina kidam teh tiheulana Allah wa mimitina geus lam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atun saya Allah teh anyar nah lakin kaunu hadisan mualun tetapi ayana anyar ayana Allah anyar teh teu kaharti ku akal is lau kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun lakin iftiqara ila mudisin muhalun is la taqara ila mudisin la lazima daur wa tasatun lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun niscaya bakal daur atawa tasalsul wahuma muhalani cek kalimantek daur jeung tasalsul teh teu kaharti ku akal boro-boro daur dina dalil nikah we nikah ya Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa begitu diniatan kawin ditanya wit kakak kuarin dek siap ngalamar iwit abah di mana oh abah makan pepegatan jeung mah iwit mah kuari kan milu jeung emah di Cikupa abah mah ayana di Jogja nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los bere alamatnya langsung ke Jogja. Waalaikumsalam. Sopo iki?
jenengan iki kula Zaid sing pundi tah ning pasar Kemis ana apa Pak abdi ieu di pasar Kemis iku Sunda engke Sunda bade minang anak bapak Cikupa anu namina Sarwiti oh nggih iku anak iku leres iku abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus benta disaksian alhamdulillah ridho insyaallah cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ke Jogja bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur bisa kalian ke Jawa Timur gitu minta ji alamatnya ye nun berangkat ke Jawa Timur datang ke Jawa Timur ke Panggi wah tuh luar biasa bunga nana bapak kolot dage sakalian ka dieu ceng abeh ngeunaheun ieu kan boga uyut nyana uyutna aya di NTB ceng Kijahit aing bae di jalan tak ke NTB di ongkos henteu aduh tapi mau tidak mau lah berangkat jana ke NTB atuh bungaheun luar biasa di NTB masyaallah ceng geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu ngan ieu boga bawa ulah henteu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu dicikupak nikah lantaran tadina dipisah ku bapana aya kadeudeung jadi nyana hayang di bejaan ayana di Singapura nyana geus kieu bae Kijahit teh jadi ulah ya sih tah eta do kos kitu boro-boro dalil cacak-cacak deuk nikah ge berantai kos kitu teh puyeng atawa nu hiji tawakuf kanu hiji tawakuf kanu hiji deui andai kata Zaid menangin Umar ternyata Umar ge menangin Zaid Aisyah dijieun ku Koki Umar tanya Umar Aisyah nangin Zaid dua pangeran Zaid jeung Umar Zaid ngaku nyieun Umar ngaku nyieun Zaid ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu urang nagih hutang bae nagih hutang dagi kaki Zaid nagi kaki Umar coba diki bakar nagi kaki bakar je maningan ka ditu kaki Umar yang aing datang deui kaki Umar geus kaki bakar ka itu dibakar ka Umar kaki bakar cacak nagi hutang bae urang dibulang baling kitu puyeng atuh komo pangeran lamun dikira-kirakeun pangeran teh henteu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teu hadis qodim mun teu qodim hadis nah lamun teu qodim berarti hadis idlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh lab taqora ila mudisin butuh kanu nganyarkeun deui berarti pangeran teh anyar Allah teh lamun anyar kan butuh kanu nganyarkeun deui berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu ta pangeran bisa perang ta pangeran jeung pangeran nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak waliman tek daur jeung tasalsul geus lamun dikira-kirakeun Allah teh henteu qadim atuh kana hadisan lakin kauna hadisan muhal illau kana hadisan taqara ila muris lakin itiqaruhu ila murisin muhalun illau itaqara ila murisin lazim ad-dawil atasulsul wa huma muhalani na eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah lamun aya saurang nu bisa sadesa gugur kabeh dosaku eta jelema ku santri lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat sing hade nu mentak ieu mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masyaallah teluh ingking menang di mana teh teluhna Jampang Surade ya Allah ya Rabbi tah ieu teh beres ya puguhnya nage digugurkeun dosana ku eta
Habisnya gunana lu kiai atuh lah sakalian ulah anu ka sorga kabehan. Geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan. Belu ja aing mah. Eta kan kos sekarang itu teh nyadar jana. Masyaallah. Dah tenggetkeun kakarek hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti aya saurang sadesa utusan desa eta mumule santri asal santrina taliti heula. Si budak bener teh sih ngajina. Barang di Dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo salat ge geus sorangan bae. Ditanya masih lok telok berjamaah wali mah telok berjamaah capetang jasa ya budak wali ngi moal salah ya. Ternyata orang ngaji teu tancar gagugur kana tuh ieu mah bisa ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah. Nah eta teh wajib kifayah aya gugur sadesa eueuh dosa kabehan. Masyaallah tinggal guari mah urang naliti bae di desa aya eueuh nu masanten ketiga eueuh nitah eueuh nu daek pindah urang pindah aing neangan di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa nyadar urang. Mun aya santri alhamdulillah aing gugur. Mun eueuh ya sadesa taliti nitah sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing ge. Ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri. Ya pindah ka nu aya nu bisa. Pindah ulah ka pondok pindahna tuh dagang karung ka pondok bat. Nanaonan lain ngabisaan ngebluan. Nah, mas santren. Tah ieu deui kadua wahlul muskilat fid. Masyaallah wallahu a'lam bissawab.